warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhara samsal wujud alamata li rahmatihi lil alamin wal jud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala fadkuruni adkurukum waskuruli wa la takfurun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bughdu dzikrillah. Muallim, para muaddib, murabbi, wabila ula sahibul awqat, pengatur waktu, pengantar acara, anu parantos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, tamdi tawassul mangqobah. Wabila ula sahibul bait, sahibul maqasid, sahibul hajat, tambi berkah Allah subhanahu wa ta'ala, berkah kasab istiarna, sehingga ditingkatkan derajatna, dikabulkeun doana, kalayan teras ditambih-tambih barokah kamajenganana, barokah kama rojaknahu yumfikun, anu ku Allah dihaturkeun kalayan mantepan neparkeun nyaahna dedeuna, neparkeun kamanfaatan kamaslahatanana, nasarufkeunana. Mudah-mudahan si janten ketetapan Allah ada ku Allah dihaturkeun, dipaparinkeun dunya jeung akhiratna, kalayan sadayana pemuka manakiban nu di dieu nu kempal sadayana, mudah-mudahan ku Allah dihaturkeun karomahna, barokahna, sehingga dugi sadayana arah-arah ngagungkeun Allah karena inti kalimah la ilaha illallah. Insyaallah pengatur waktuna, pengantar acarana al-mukarramul muhtaram, para ulamana, para muallimna, muaddibna, murabbina, mudarrisna, sayana ngengkeun kanikmatan anu teu aya tandingna, nyaeta kanikmatan anu diabadikeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sakumaha pidaun mantenna nu dihaturkeun ka hambana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil dunya. Kalimah tauhid, kalimah iman, kalimah Islam, kalimah takwa, kalimah anu ditetapkeun ku Allah. Maka Allah ngidaukeun yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Teu ujug-ujug teguh di akhirnya Allah nu disebat rahmat sareng padol Gusti Allah. Eta nu maha panghaturan rahmat iman tenas sareng padol. Maka dina surah Yunus diteraskeun
pidauh mantenna kul bifadlillahi wa birahmatihi dzikrullahi akbar samata-mata eta malulu panghaturan rahmat sareng padol Allah. Kunaon sabab ku padol jeung ku rahmat Allah eta leuwih sae mata kumargi kitu palyafrohu sok sing baringah ranjeun sing karaos ku rahmat anjeun ku rahmat Allah hakikatna ku rahmat Allah anjeun salamet ti neraka hakikatna ku rahmat Allah anjeun lebet ka surga Allah sareng hakikatna ku rahmat Allah anjeun teu aya kabingung teu aya kamelang teu aya kahariwang di hadapan Allah bari pinuh ku sukacita iringna maka damal kasukuran ku ibadah-ibadah model urang anu takaranana masih biasa-biasa saja biasa kumaha mun urang biasa datang maksiat nyorang sekapun datang taat oso jadi biasa we di mana-mana ge ada biasa gitu biasa Allah rasa rumasa ieu milik Allah aturan Allah nu diaturkeun ku Allah gemleng urang ditebihkeun tina kamusyrikan kakufuran ku ayana naon ku ayana padol sareng rahmat Allah sehingga kolbun bapa kolbun ibu tina lamai mimitikna nyaeta tina letah teras betah dina mana teras jadi aya nilai ibadah tatkala tetap dina rasa jeung jiwa anjeun aya kumereb hate kadat anu kagungan kadat nu maha maparing kadat nu maha ngatur kadat nu maha nentukeun kadat nu maha ngahapunten sagala-galana mudah-mudahan Allah netepkeun sapapaosna sehingga urang ditetepkeun ku ngengingkeun anugerah sareng rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala bihaqqi la ilaha illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah nadamal Allah nu ieu abdi bakti ka zat Allah di mana we nu ieu ayeuna ieu engke ieu itu ieu teu pisah ti anjeunna sok pageutkeun la ilaha illallah la maqlu aya irtibat aya kekait dina hate gawe naon bae rong nyiapna hate kadinya aya magboga rasa rumasa ka anjeunna yen panghaturan ketetapan anjeunna direspon ditampi ku rasa rumasana insyaallah jadi makom syukur ka Allah nu teu aya tandingna la ilaha illallah la maqsuda illallah la illallah tuluy digerakkeun diimplementasikeun nyawana di dinya bager kabeh hirupkeun teras hirupkeun didikirkeun diucapkeun ku ucapanana la ilaha nah hatena teras kadinya naon penuh penghayatan penuh pengertian penuh kedekatan anu akhirna muraqabah naon muraqabah teh nyaeta ketajaman mata hate bapa anu muqarrabah ka anjeunna jadi teras katohian ku qalbun bapa katohian ku qalbun ibu eta sadayana dalil hujjah burhan ti Allah ku bapa dimuhunkeun dinyakeun diheueuhkeun maka wa fi kulli syai'in tadullu ala annahu la ilaha dina sanes kanten perkara nu katingali ku bapa alam lahanap alam luhur sakabeh perkara jadi karasa yen eta semesta nuduhkeun ka urang kana maha hijina Allah karasa jeung karampana di dinya
maka teras aktif ruhna. Didinya tuluy narekel kana naon, akhirna geus kitu jadi tuluy hatena semakin kental, semakin mengkristal, semakin merasakan deudeuhna Allah, semakin merasakan maha kaya na Allah, semakin merebna ka Allah dina rasa ngaleketei. Jadi we dongkap saukon wa wujdanan, rasa anu dipenakan ku bapa, diraoskeun ku bapa, diraoskeun ku ibu, hirup dina dirina. Tos rasa wa wujdanan walibatnihi batnan, terus di dalam batinna deui disusul deui ku batin deui, ku batin deui, batinna ngarti, nu leuwih jero leuwih ngarti. Semakin paham, semakin paham, semakin batin, semakin paham, maka batinna anfa, semakin manfaat. Terus manfaat semakin arbahu, semakin untung, menguntungkan. Itulah dasarnya seorang hamba. Tatkala seorang hamba jiwana, ruhna semakin tajam, semakin mengerti, maka terjadi muraqabah, muraqabah ahadiyah. Muraqabah ahadiyah, hatena semakin kuntum. Wa huwa anjeuna ma'akum sarta anjeun. Aina ma kuntum di mana we anjeun. Aya rasa eta dina jiwa bapa, teu rasa pisah. Matak nu bade angkat ka tanah haji sok sabaleh geuning ngadoa sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas sahibu fi safarina hadzal birra wat taqwa wa atwi anna bu'dahu. Itulah doa, lapal doa anu nyaeta wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu namanya muqarrabah, muraqabah ma'iyah. Pertama muraqabah ahadiyah, tuluy kadituna berjalan deui nepi ka muraqabah aqrabiyah, lebih dekat, maka lebih dekat, lebih dekat. Nah, maka dinamian muraqabah aqrabiyah. Pidawallah dina Al-Qur'an wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kaula leuwih deukeut ti anjeun tinimang urat genggerong anjeun jeung anjeun. Jadi leuwih deukeut keneh Allah diminang tinimang deuketna genggerong sareng beuheung, masih keneh deukeut Gusti Allah. Didinya bageun lamun geus jadi keyakinan mesti perasaan kita yang akhirnya menjadi jauh. Karena apa? Karena datang penuh dengan keraguan yang akhirnya menjadikan diri orang teu karaos lezatnya kebersamaan bersama Rabbnya. Maka kadituna teras luncat mulang didinya. Nah, kumaha waktu eta rojaban kamana-mana dibacakeun ayatna ku sadayana laras subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Sadayana yakin eta sadayana mesti awalna yakin terus yakin Allah Maha nguping, yakin Allah maha ningali. Tapi yakin eta henteu ngancik dina peta urang, tapi yakin eta henteu ngancik dina salira urang. Yakin Allah maha nguping, yakin Allah maha ningali. Sababna lamun yakin Allah maha ningali, rek naon atuh urang loba ngagibah batur, rek naon atuh urang komo kaleuwihan jadi mitnah batur. Ditaros mah yakin anjeun Allah maha ningali, yakin. Yakin Allah maha nguping, yakin. Tapi batur we leuwih sautak saeutik teu karasakan, surusut asa kasunut, sereset asa kakeset, ngalentab kana setiap organ tubuh jismani ruhani anu akhirna teu kawawa, anu akhirna kawalahan, anu akhirna kawalahan tuluy deui cicing deui dina gibah, ngeunah deui dina gibah, betah uplak ngomongkeun batur
betah uplak ngalalajoana kalakuan batur didinya terang. Maka Isra lamun cuk bahasa Arab nama tina nyaeta maaf tina asra nyaeta subhanalladzi asra bi abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kontal kata Allah maha hebat maha istimewa nu parantos ngaberangkatkeun hambana ti masjidil haram ka masjidil aqsa. Ari jalma nu dimaripatkeun mah ku Allah teu karaos itu teu karaos ieu da kabeh ge istimewa. Mana nu teu istimewa na damal Allah. Da bapa ka dieu ge diisrokeun hakikatna mah diberangkat ku pidawuh Allah anu lain ayat dina ayat musanes sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim ayatina fil afaq buat ngalalajokeun kaula agungna ayat-ayat kaula di seluruh penjuru bumi, di seluruh penjuru galaksim termasuk dunia diri Bapak Ibu sadayana teu kaluar sa titik not tah oge anu lain kanyaah ka ridho Allah, anu lain kahebatan Allah. Sadayana ge mangrupi karunia Allah, mangrupi paparin Allah, mangrupi kanyaah Allah. Maka tatkala dikir aktif dina jiwana, tatkala dikir aktif dina ruhna teu ngodongkang kanu angang da diri da oge pinu ku rasa kanyaah kadeudeuh kasampurnaan Allah wa fi anfusihim. Sabab pidawuh Allah dina supaya anjeun ngenal Allah nu diibadahan ku anjeun ibadah teh sing puguh kasaha jeung dat nu mana nu diibadahan ku anjeun da ibadah sur Sayyidina Ali mah kaula teu nyembah ka pangeran nu teu wau kaula. Sur Sayyidina Ali kaula moal ibadah ka adat anu teu apal kaula. Jadi kaula ningali ka pangeran kaula, kaula nyaho ka pangeran kaula. Sur Sayyidina Umar mah nadortu rabbi bi aini rabbi, ningali kaula ka kaula, ningali kaula ka pangeran kaula, bi aini rabbi ku cahya paningali dat ti pangeran kaula. Itu nadortu rabbi diteraskeun di takwil tafsir ku pangersan Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Zailani liya'budun itu dihartosan ku mantan nama liya'arifuni. Jadi kaula maren teu nyiptakeun jin jeung manusia teh angin kudu ma'rifat ka kaula. Jadi makna ibadahna ditenggelamkan ngalangkungan pidawuh Syekh Sultan liya'arifuni. Maka aya kekuatan dina jiwa eta hamba ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Ma'rifat ka pangeran nu diibadahanna saencan praktek ibadah, saencan umroh geus ma'rifat, keur umroh ma'rifat, ba'da umroh ge ma'rifat, sateuacan salat geus ma'rifat, keur salat ma'rifat, tos beres salat oge ma'rifat. Itulah bako dibakokeun ku Allah. Jiwanya ditenggelamkan, rasa mayun ka anjeunna teu bengkok sineman. Mana nu lain anjeunna bruy baraina keur beurang bisa caang, keur peusing bisa caang, adi dipasang maca caang ti beurang keneh beuting ka bawa caang. Nur maka nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Nur di atas nur nang pangeran eueuh aya dina kabingung kabungahna tetep Allah mah teu jauh ti dirina leuwih deukeut daripada genggerong jeung uratna sabab aya dina rasana teu pisah teu uget
nyingkahanana la ilaha bareng da dina rasa leuwih jero daripada organ tubuh jismanina didinya bari ka mana-mana teu pisah ti anjeunna. Maka akhirna di mana wae teu kudu ulak ilikna da geus aya nyamon ditabungkeun lewat hataman, ditabungkeun lewat manakiban. Semakin kuat muraqabahna, semakin merdeka hate jeung jiwana di mana wae aya di dinya. Sok tuluy rek ngadoa di mana Bapak? Ngadoa di mana? Ngalampuana mobil sok kadinya. Hubungkeun dialog suci ka anjeunna. Teu pisah da urang rasa jauh ti anjeun. Sok aktifkeun dina rasa. Tatkala bisa aktif aya kental dina jiwa Bapak, kental dina jiwa Ibu. Bisa aktif dirinya mah henteu sakedar rasana manggihan dina jiwana, rasa manisna bersama Allah mesti lamun pisah sak jam 2 jam kong sapoe 2 poe kong saminggu 2 minggu kong sabulan 2 bulan la arabtum mararatal qati'ah. Betapa pahitnya perpisahan bersama Allah, betapa pahitnya keur dagang, keur tani, keur ngariung, keur emam, keur eueut tatkala hate bias liar jauh ti Allah. Karena geus ngarasakeun amisna uslah la arabtu mararatal qati'ah. Sok jadikeun dina diri Bapak, dina diri Abi, dina diri Ibu. Di mana? Ka mana ngalakna? Di mana? Belah kidul, belah kaler, belah kulon, belah wetan. Ngaler ka ditu, ngaler ka dieu. Teu papangi jeung mal papangi. Da lain belah kaler, lain di belah kidul, lain di belah wetan, lain di belah kaler. Tapi ayana dina diri Bapak nyalira masing-masing. Maka tidak Allah di surah An-Nur, la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linur la ilaha si horeng geuning nu eta mah lain di kulon lain di wetan, tapi ayana dina dirina masing-masing, dina wujud kuring masing-masing. Ayana di dinya lain belah wetan, lain belah kulon, lain belah wetan. La syarqiyah lain di masyrik, wala gharbiyah lain di maghrib. Nyata lain belah wetan, lain belah kulon. La syarqiyati wala gharbiyah. Nah, ayana dina diri nah masing-masing. Lamun geus saya eta encan kasentuh ku seueur ge jadi cahaya. Geus haurung cahayana. Encan diminyakan minyak zaitun natil la syarqiyati wala gharbiyah geus ngagebur dirinya. Itulah pohon zaitun. Itulah pohon yang ditemui oleh Musa alaihi salam sehingga dia menghantarkan Musa menuju Allah, sehingga dengan detak jantung yang hidup hati pada waktu itu kemusaan hidup dalam jiwanya, maka didinya manusia diberi izin oleh Allah untuk berdialog suci bersama Nabi Allah Musa alaihi salam. Kok kenapa di Masjid Al-Husna? Masjid Al-Husna ini adalah masjid seorang hamba Allah yang mutabah kepada Rasulullah, kepada pengikutnya, kepada yang diikutinya, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi, insyaallah akan membukakan pintu sehingga terhijab beribu-ribu tahun tatkala ingin mengenal apa yang ada di Musa, perkataan apa antara Musa dengan Allah, maka melalui Masjid Al-Husna insya Allah Allah mengizinkan kepada bapak dan ibu semua, amin. Tidau Rasulullah kini wangsit lisan wangsit ilham ti hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wali-wali umat Kanjeng Nabi Muhammad bah
tiasa ngaraoskeun heula, tiasa ka Sulaiman, tiasa ka Musa, tiasa ka Dauda, tiasa ka Ibrahiman, tiasa ka Nuh, sareng dihaturkeun sementara insyaallah. Mudah-mudahan itu, karena itu adalah lebih cepat daripada doa-doa yang biasa dipakai doa-doa. Tatkala itu karena di sana bukan doa yang masih mengira jauh lagi dengan Tuhan, tapi doa tatkala doa itu dihidupkan kolbunnya, dihidupkan ruhnya, sehingga dialog suci terjadi antara bapa dengan Robnya, antara ibu dengan Robnya, dimanapun berada. Itulah taufik dialog suci bersama Allah. Mangga Allah ngaturkeun insyaallah nikmati bihaq la ilaha asukan jaga di akhirat insyaallah. Da ayeuna tos menanamkan saham investasi abadi bersama Adam. Jadi sohib tahu bapak itu nyarangan Adam, nyarangan irah ti dunia keneh gesang terpisah da dunungan urang. Abul Basar Nabi Adam teh bapak urang. Maka sareng tah kieu nu didago ku kaula teh cik Adam teh ulah turun ka dunya gara-gara eta. Sabab dalam diri teu kawawa, akhirna kawalahan kaula sehingga menjadi perbuatan anu dicegah ku Allah. Wala taqrabu hadis sajarata fatakuna minad dolimin. Ger kaura ngadon ngalabuah holdi mulia teh dijantenkeun pemimpin tertinggi di dunia, pertama makhluk mu ngaranna manusia nyaeta Adam, dijadikeun khalifah. Nya aya nu ngalakuan khalifah pangkat di dunia moal aya. Khalifah itu wakil, ari ieu wakil wakil dat Allah nu Maha Gaduh kedah menduduki bumi. Pancur tadi Allah memparinkeun teguran. Pancur tadi Nabi Adam teh dosa sehingga iya Nabi Adam teh dosa kumaha Nabi Adam. Tos Allah ngaturkeun pidawuhna inni jailun fil ardi khalifah. Kaula rek ngajadikeun di muka bumi teh khalifah. Cana ku urang urut duanana. Maka munibin balik wae ka Allah. Kakurangan saulak saalit balik ka Allah, kabingung balik ka Allah, kahoyong balik ka Allah, reka manana jauh panglumpatan munibin. Maka doa anake Nabi Adam tidak mengorbankan siapapun, padahal Nabi Adam digoda, dirayu, dibebenyokeun ku iblis ti golongan idajil. Idajil ti golongan antarina banul jan, anak jin, kualitas ibadah malaikat anu akhirna dijadikeun pimpinan malaikat. Maka tatkala Allah nyiptakeun Nabi Adam kan camerut saha anu camerutna nya iblis kehe timuru ka Nabi Adam anu akhirna tos timuru sabab tatkala tatkala cahaya ada di depan, semua yang ada di depan adalah malaikat-malaikat Allah. Karena malaikat Allah tewantun mumpang. Karena kedudukan Adam. Karena ada apa Adam? Karena abu ruhnya ada. Yaitu yang diciptakan pertama oleh Allah. Nyata nurna Muhammad. Ari hakikat nur Muhammad kan min nurillah, tina nur Allah. Tina nur jamalna Allah. Maka Nabi Adam tos kadung ngenjakeun nah nyerca iblis apa nyerca syaiton nyerca teu Nabi Adam terang. Maka kantos saya gunung catur dina salah sawios kitab Nabi Musa. Itulah keur wilayah kamanusiaan. Nabi Musa aya rada komplain ka Nabi Adam cik bahasa kamanusiaan. Ya Abal Basar, he bapak sakabeh manusia Adam, kunaon anjeun make kakirkan ke jeung sabangsana, kunaon atuh anjeun teh bapa make gagoda baheula. Har Musa ari nanyakeun cik atuh nu bener ulah tingkat TK nanyana, ari nanya tingkat TK kitu mah anjeun siga nu poho kartemah wadi, nya saha nu boga kaula teh Musa, saha nu ngrusakeun kaula Musa, saha nu musik malikeun kaula Musa,
sahanya bakal kuat kurang nandangan lamun Allah berkehendak orang mual bisa dia nahan bisa mual lamun Allah terus menghendaki bakal terjadi mual lamun Allah berkehendak B atau C bakal terjadi mual da anjeuna nu buat terjadi naon-naon oke mual tiasa. Akhirnya Nabi Musa dina eta keterangan ngabelehem isina nya hapunten ramah itulah pangkat Nabi. Nah jadi kaca soca waktu situ kaca soca nyaeta ainur roksi ngan paningali dohir nu ieu we nu ditinggalikeun ainul basiroh nan teu caang kitu leunana teu awas padahal kaula milik Allah kaula kagungan Allah teu aya dosa Nabi Adam teu aya dosa Ibu Hawa dua-duanya itu mah sedang didudukan dalam kemuliaan yang Allah tentukan tapi Nabi Musa ngalaksanakeun kamanusiaanan Nabi Adam ngalaksanakeun tetap walaupun itu bukan salah Adam walaupun itu bukan kehendak Adam walaupun itu tidak datang dari nafsu Nabi Adam secara hakikatnya ketentuan Allah tapi Nabi Adam tetap ngabuktoskeun nyeksekan diri mah anggar wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Gusti Pangeran abdi dolim kana diri pami Gusti tengah punten tangtos abdi janten jalmi anu rugi la ilaha ngadamel ikhtiar mah maka sangat bahagia Nabi Adam balik lagi bakal kana surga deui moal kana neraka Nabi Adam jaminan Allah surga Allah maka mudah-mudahan urang sadayana bersama Adam amin di ayeuna balik lagi jelas Nabi Adam bakal ka surga Allah dimaksum da Rasul Allah anjeunna Nabi Allah Rasul Allah tingkat iliin tingkat tertinggi para hamba-hamba Allah itulah di mana king ampunan Allah Nabi Adam mampari keng talkin heula keng karunia ti Allah papagah fatalaqqa adamu mir rabbih bi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim nampi heula talkin sabaraha kalimat ti saha ti Allah mir rabbih ti pangeranana maka nu ditalkin teh hakikat nama menang bagian ti Gusti Allah innalladzina nilai kualitas kekasih Allah kualitas mangrupi pilihan Allah nya lewat eta paingan dikiatan deui ku Allah dina Al-Qur'an laqad radiyallahu 'anil mu'minin laqad radiyallahu 'anil mu'minin lamun ek dialatan di jurmiahan lamna lam ibtida qadnya harap tahqiq harap tahqiq anu nying harepan fi'il madi maka laqad radiya temen yakin kan la nage la ibtida yakin temen geus ridho Allah laqad radiya anil mu'minina ka jalma-jalma nu mukmin jalma nu mukmin sabab naon akan aya nu tuluy teu kuat ngalaksanakeun perintah Allah tapi geus iman mukminan teu tulus maka tatkala dia menghadap Allah tatkala dia mendapatkan janji setia di hadapan Allah tatkala dia sedang bernegosiasi MOU abadi naon MOU abadi janji bersama Allah janji naon jual beli sareng Allah nah kok jual beli lain Allah peryogi ke manusia jual beli saking Allah sedang menuju jual beli ical galuk sareng saha ical galukna sareng Gusti Allah jadi dipeser nanti ku Gusti Allah
bapak calik di dia, bapak netepe hotopan netepan, bapak nemek hotaman, tong asarabi da mali memorekeun, da bakal memeser nage Allah. Pameser Allah mah abadi, pameser Allah mah kekal bagus. Melebihi apa-apa, nya kan maha uninga, naon nu aya dina hate bapak. Allah kan maha uninga, naon nu aya di hate ibu. Melangkungan janji setia di hadapan Allah ibu, maka itulah kemenangan, keabadian. Nah, Allah terus ngajangikeun ridho. Mudah-mudahan we urang tipelesetna urang kenging ampunan ridho Allah. Amin. Diri ka anjeunna nu maha sagala-galana. Nahi munkar. Sedekah jariah kabeh sungguh eueuh stempel nama teu nepi. Lamaran naon bae stempel lupa. Teu aya ni bade kakak menurunkeun tapi stempel heula ku bupati cenah aya artina gitu. Minimal otomatis nu bakal nepi jeung kenging oge berdasarkan karena ada sesuatu yang ditetapkannya, yaitu stempelna. Seorang pemohon untuk mencapai cita-cita dari ungkapan yang dipohonkan di dalam surat itu. Memang kudu sholat, ngan sholat yang ilegal, yang legal. Naon ari sholat nu legalnya nu aya stempelan, stempel saha. Sawe Allah na waktu di kebon, Allah na waktu di daratan, di lautan, di udara, di mana wae. Mata hoyong karena Allah, hoyong disarengan ku Allah, abdi lebet ka surga teh hoyong ku mangrupi ridho rahmat Allah, ampunan Allah. Loba dosa nama, kapan itu, tapi aya stempel Allah. Sehingga ngalungsurkeun ridho na rahmatna Allah. Alhamdulillah, da moal aya nu berhasil teu aya eta naudzubillahi min dzalik. Walau takallafa itu sur. Walau takallafa sanajan adu lajer urang, usaha urang. Tapi etana nu etana aya ku gengsi wae rek mayun ka Allah. Ku era wae, ku minder wae, ku gengsi wae, maka henteu jadi. Yang boga anu dibere kitu riweuh mung ka aing mah anger datang lelewa we terus salilan. Jadi lamun sur Ibnu Athaillah mah dalil-dalil nu kitu mah salilana ge kumprung gitu, bohong, penipuan. Mudah-mudahan ayo Bapak mesti ayeuna sadayana mudah-mudahan ku Allah diatur ya Allah. Dosa seueur urang seueur luar biasa mal kaetang dosa ya Allah kadinya nya rumaos urang lepat seueur lepat itu tapi aya nya eta saringan yang terakhir tetep urang atuh da salah ngadeuketanana salah deuketanana dat nu gaduhna terang la ilaha kadinya indah kadituna bersama Allah. Insya Allah ari kudu disunahkeun mah atuh da disiporno teuing. Nah, apa artinya sebuah dosa? Nah, apa artinya sebuah Allah nu maha cinta? Kunaon? Maka teu janten halang dosa itu. Tapi ulah diartikeun ku syariat secara umum. Kara lieur deui diboro deui. La ilaha. Tapi tatkala seorang pecinta tatkala tenggelam dina lautan cinta moal mana mungkin incuna diteke ku bapak atau dicipret tatkala incuna keur beak kamuna gegeutna memetna moal sabab naon anu matak nyababkeun henteu wani bertindak sabab beak rasaana keur didudut ku manehna salilana panyileukan keur eueuh ge ingat teu boleh rumpa-rampa wae kana HP ka ditu ka dieu ge hayang nelpon manehna kabeh moal tidak berarti sareng mudah-mudahan pami teh mah abdi maksiat berbuat jelek di hadapan Gusti mudah-mudahan maksiatna Gusti maksiatna abdi sapertos Gusti ngajantenkeun kamaksiatan ka jalmi anu Gusti cinta ka eta jalmi. Jadi insyaallah jantenkeun nya doa. Muga Gusti ngajantenkeun maksiat-maksiat abdi teh anu maksiat Gusti cinta anger ka abdi itu mudah-mudahan. Da moal jadi dosa. Lian lain moal jadi dosa moal aya sanksi adab. Itulah karena katarik ku cintana. Kunaon eta? Ya serius da damal anjeun diajar makrifat ka dinya. Tekadinya mah tuh mana hebat, mana untung. Nah, kadinya untungna diajar anunya ketan ka Allah.
Tapi ada dibahasakeun secara umum mah sanes teu. Terus ieu mah urang sareng Allah nu anjeun nya cik Allah teh rahasia urang we ieu mah duaan bihaqi la ilaha apa rahasia eta cinta tenang rahasia kudu boga rahasia mata al insanu sirri wa ana sirruhu kaula teh rahasia manusia ari kaula ge rahasia masa da teu rasa jauh jeung anjeun ari abdi mangan maksiat wae Gusti sabaraha kali abdi damel maksiat sabaraha kali Gusti nya da maneh teu deukeut wae ka aing mata ku aing teu bakal dikeremakeun oge aing teh berenang gitu bihaqi la ilaha mudah-mudahan terus tak aing nya ka maneh da maneh sok atas nama aing wae ka mana-mana bihaqi la ilaha tapi eta mah keur ogona sok aya ogo wali para wali kan aya ogona sakapeung ogo dia nah itu manja nu ogo eta nuju naon terus diinkisap maku Allah terus ogoan anaknya entos teu aya hahalang ya Allah teu disebat colangung nu kitu sabab eta mah keur dalam lautan ma'rifat lautan hub menghadap Allah azza wa jalla anu Allah widi ka eta hamba bihaqi la ilaha illallah insyaallah didinya terus luar biasa Gusti mudah-mudahan maksiat abdi anu dijantankeun ku Gusti maksiatna jalmi anu Gusti cinta ka eta jalmi Allahumma ij'al hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuni hubbaka ya Allah jantankeun abdi cinta ka Gusti anu sejati amin sareng jantankeun abdi cinta ka jalmi anu cinta ka Gusti ka Kangjeng Nabi ka para wali ka para ulama ubillah hamba-hamba Allah saleh itu adalah tarikan Allah nu diaturkeun ka hambana Allahumma jal hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuni hubbaka abi mangalangkungan cinta teh lebet ka Masjid Al Husna ka alhamdulillah berarti ma yuqarribuni hubbaka ma yuqarribuni hubbaka dihaturkeun ka Bapa dihaturkeun ka ilaha panjang tinggal bingung mendingan ngobrol sakitu ge nya cekapnya mudah-mudahan manfaat sadayana doakeun abdi Bapak Ibu sadayana mudah-mudahan doa Bapak doa Ibu ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma ribataka aya dina ketetapan Allah nu diaturkeun ka Ibu Bapak abdi sadayana amin eta bakal ngantlog lebih cepat ke surga Allah nah lebih cepat mayun ke Allah Allahumma Allahumma ini wa huwa bi kulli syai'in muhit la ilaha ya ghaffar ya ghaffar ya ghafur aliman ghaffar ya hayyu ya qayyum ya hanan ya hanan ya hanan ya manan ya dayan ya burhan ya sultan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya nur ya mubin ya mustaqim kirang langkung hapunten kasuhun kasadayana mudah-mudahan abi bapak ibu sadayana sareng di dunia sareng di surga mantenang ke amin ku rahmat ridho padol Allahna kalaya urang dihapunten sanes kanten dosa urang sadayana ditingkatkeun ka jembaran derajat nu dongkap ti mantena bari sadayana uihna sadayana husnul khotimah kumangruki ridho Allah subhanahu wa ta'ala hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah war ridho